وعلى نعم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبي أعماله أيها الحاضرون ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak ini pemirsa sing nang mokaron sengaja ke panitia di ulang. Alhamdulillah ayeuna paratos hadir di payunan urang sadayana. Anu sangat disimak di hormat oleh insyaallah Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Bapak Ibu dan pemirsa aparatur pemerintahan desa Gelaranyar, alhamdulillah dina wengi Bapak Kepala Desa biasa hadir yang dengan aya acara beserta jajaran anu sangat bersiap dihormat oleh insyaallah Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Bapak Ibu dan Bapak Terkemuka para alim ulama, para ustaz sedang ustaz dan kiai kadul santri anu sami kucing abdi dihormat oleh insyaallah Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sadaya sami hadir di haflah anu sangat kucing abdi dihormat oleh insyaallah Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Namun kibayun semoga orang sami-sami manjatkan puji saudara syukur hadirat Allahumma ghafur. Alhamdulillah juga ya orang sadaya masih diberkati Yosua paus kebibarangan buka kesehatan anak sehingga orang sadaya biasa melengkapi dua sampean kaya tempat sanaos kaya anda saja pola ini oleh mudah-mudahan kuing nanti dia orang sadaya singkeng elfan manfaat berarti manfaatkan orang sadaya Allah ya rabbal alamin. Salawat saudara salam napa bagi salam Nabi curah ibadat tadi dengan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesadayaan keluargana, kesadayaan sahabatna, kesadayaan tabiin, kesadayaan tabiatna, kalian merahmatan orang sadayana. Anu salam ieu ngangkat umat tenang. Jaga dia lahir, urang segi angkat umat dan nasar kasih keng sapaatnya sampai ke rumah Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sadaya, sadaya nasi mati kadungikeun sapata dua pada kata dapat kali sampai berarti si mati. Lam dipayun si mati saja sesalut dan menentukan luar negeri dan meminta yang bisa mungkin kalau besar ya cara halal bihalal kurang kamari pantas ayat lebaran akan apa Idul Fitri si mabi atas nami si mabi pribadi akan nabi atas nami keluarga oke atas nami Karang Taruna Kadusunan Cibete atas nami SPH anu aya di Kadusunan Cibete sejak salat nyuhun kali habudan tangkos seueur cariosan seueur bahasa anu teu layak sareng para bapak sadayana sareng cariosan anu teu patut sareng kormu para ibu-ibu oge tangkos dinareka paripolah bisi mabdi seueur anu teu ngeunaan oge tak jauh pilih aya katuangan akan abdi naon bae anu katuangan bisi mabdi anu teu perang para ibu sedang para bapak mudah-mudahan warga kaum muslim masanya kerjaan hafal kumaha sareng ngapunten. Alhamdulillah wa syukuran alhamdulillah ngatur nuhun kana pangapunten kalian timbal balik pangapunten misi mabdi moal kantos kisut deui kalian mudah-mudahan asbab surang sing ngapunten ini saah sikeng pangapunten Allah Subhanahu wa taala min Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sadaya si mabdi atas nama Karang Karunia Kadusunan Cibete akan disarengan di Rozalku SPH aya di Kadusunan Cibete pada hatur kenuhun anu kahiji ka anggota Karang Karunia anu aya di Kadusunan Cibete oge ka SPH anu parantos ngayakeun ieu acara halal bihalal sanaos sakumaha disarioskeun tadi ku pangarsa pun guru kakompakan dasar dugi tapi sama-sama itu kena disertakan orang kesempatan ayakan halal bihalal dina satu senaboboran itu margi ayana orang sakadusunan sadekanem sadesate angkosna orang bertetangga nah makai kena disertakan kesempatan dan kesempatan kumagi orang bertetangga margi diraos tekaraos dihajak
rumasa urang kata tangga tangkos kadang ngagaduhan dosa. Salah selama dina kayaan seperti itu urang teh kena apa? Magi urang biasa usaha pertama wajah jabat tangan biasa ngaislahkeun kalapatan urang kata tangga. Oke ngaislahkeun pasti para pemuda sepuh. Tapi mudah-mudahan urang berdoa Allah. Apa yuna kegiatan ide yakin seperti itu para karakter teh sing dibarengan ku kekompakanana kana hadiranana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kadua kahaturkeun nuhun kasadayana warga masyarakat anu aya di lingkungan kadekan Cipete, anu aya di lingkungan kadusunan Cipete. Simagi atas nama Karang Taruna anu aya di lingkungan Cipete ngahaturkeun nuhun kana bantosanana, kana rozonganana. Maki yakin tanpa rojongan, tanpa bantosan disadayana warga masyarakat anu aya di lingkungan dengan Cipete, anu aya di lingkungan kadusunan Cipete, ieu acara moal biasa terselenggara, moal biasa terrealisasi. Begitu ngahaturkeun nuhun sakali deui mangke nuhun ka sadayana warga masyarakat anu parantos nyumbangkeun baik harta atau pita nagina sehingga ieu acara biasa terrealisasi. Kalian urang ternuan, kalian membaca kasadayana anggota Karang Taruna hayu urang ramekeun kapayuna acara sapertos ieu. Ulah mung saukur acara sapertos ieu hungkul seueur acara siar agama anu urang telah dibacakeun, anu urang telah diramekeun. Sapertos Maulidan, Wazaban, sapertos dari Muharraman. Sanes eta hungkul deui. Alasan di desa urang sadayana sok diayakeun sahriahan setiap DKM. Oge anu aya khusus di desa. Sahriahan setiap sesasi sakali anu judulna dinya sahriahan Karang Taruna. Alasan upami terabat di mayuna. Kalau minggu payuna. Hayu kasadayana warga masyarakat oge khusus ieu ka Karang Taruna anu aya di Cipete hayu urang dongkap kana acara sahriahan anu sok biasa diayakeun di aula desa Gelar Anyar setiap malam minggu anu pertama. Nah, mingguna panginten para istrina. Kanggo kituna jadi ulah ngan saukur ngaramekeun seperti dia barita halaladir teh. Cing tah dina acara sahriahan anu urang hadir. Urang hadirat pingpin pamirat dayana. Kiringkeun sahriahan anu aya di desa. Lain jenis sahriahan hungkul deui, naon deui mingona pelatihan anu aya di setiap DKM, di urang setiap malam Jumat seperti sayeuna. Pemuda harus menjadi garda terdepan untuk memajukan agama demi kemajuan yang akan datang. Ulah ngasaukur hayo, tapi hayu urang datang karena acara siar agama anu diayakeun di lingkungan urang. Rupina disimadi saala kadarna ngaturkeun nuhun bagi membaca kaum kapayuna. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun taufik ka urang sadayana. Kalian mudah-mudahan pemuda-pemuda Karang Taruna aya di urang mesti biasa menjadi garda terdepan kamu majukeun siar agama nu aya di urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sing kali mun itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan di saya perwakilan karakternya anu saya itu bisa